lamun anu tapak teu kurang ilmu tapak dihandapeun tangkal caringin kan serem tanggal caringin entah ulah coba-coba dihandapeun tangkal beringin serem loba kiai anu dileg-leg ku caringin ada serem teh tapak di dinya teh pentingna datang iya datang di Gunung Kencana kadi ngadeng aya anak king di dieu keur tapa hayang naon hidup teh tapa di dieu teh keris tuh cokot di handapeun batu milik anjeun teh ya aki mangan sakadar ngabejan rek balik deui ka Gunung Kencana datangnya nak handapun batu lantaran Gusti Allah teh allazi anzala minas sabai ma'an nurunkeun hujan ti luhur langit melalui mega proses-prosesna turun hujan nah ieu dibahas ku ulama panjang luar biasa sehingga muaroboh antara ulama ieu antara ahli filsafat ulama fikih jeung berbagai-bagai ulama seperti itulah pembahasan para ulama tentang Allah nurunkeun hujan tetap kudu aya sabab musababna fa akhrajna bihi habbau nabata kulli syai' barang Gusti Allah geus turunkeun hujan Masya Allah ku sebab hujan teh Allah ngajadikeun jajadian berbagai jajadian iltifat itu cek ahli bilagah mah lantaran tadi kapan gaib wa huwa Gusti Allah teh allazi anzala minas samai ma kunaon atuh ka dieu lain fa akhrajahu tapi fa akhrajnahu iltifat wal iltifat wa huwal intiqalu min badil asali bi ila badin qomin cek dina johar maknunna jadi ngandung rahasia teh iltifat di dieu tina gaib kuari kana hadir tu anil ghaibah supaya nyongsong fa akhrajna bihi nabata kulli syai kaulan agung geus ngajadikeun ku sabab hujan tersebut karena berbagai jajadian pare jadi jagong jadi buah jadi geus puguh nu dipelak mah di hujanan jararadi nu teu dipelak kurang jukut jadi teki jadi sagala eceng gondok jararadi sagala wah macem-macem nu kurang dipake ka embung ge jararadi bae hejo lemo ku ayeuna hujan teh nele urang ka pegunungan Masya Allah ngemprai mani asana waas atete ku hararejona nele ka belah dieu cai singkolocor di sisi-sisina teh aduh luar biasa eta jajadian geus puguh bangsa taleus mah geus puguh bangsa wah nu kararitu jarara di pohara jasa nang saha eta ngajadikeun maha kawasa Allah nurunkeun hujan tidak hujan jadi breng jajadian ya Allah ya Rabb tidinya fa akhrajna minhu khadira Gusti Allah teh ngajadikeun tina hujan kemudian jajadian teh dijadikeun ku Gusti Allah hejo lemok ya Allah ya Rabbi harejo pohara jasa mantak sehat kana mata mun urang deuleu nu hejo-hejo ya Allah ya Rabbi urang lele nu hejo isuk-isuk Masya Allah maning ngagemblok-gemblok lempangna sehat mata sial sih mah kanu kitu bae malah mun urang cek Imam Ghazali urang rada kurang normal mata teh sok gerage hudang urang memeh jam 6 geus puguh subuh ieu teh memeh jam 6 urang hudang deuleukeun eta teh anu hararejo sampaikan ke terbit matahari memeh terbit matahari datang ke terbit matahari sok geura deuleukeun bae cager hujanan sebab di dinya teh ngandung zat anu luar biasa geus rahasia Allah bae eta mah
sengatan-sengatan matahari nu karak bijil nyorot kada tatangkalan anu hejo anu awas ulah aya polusi di dinya teh naon kitu ngaranna angin-anginna atawa kitu oksigenna tadi delekeun kurang polototkeun mata kanu hejo-hejo sapoe dua poe tilu poe oh kabelah dieu teh bray masyaallah ngempray pada rumah kurang ya mata isuk-isuk memeh jam genep kira-kira kurang saparapat kira-kira lamun dek terbit matahari na jam genep berarti ke urang eureun-eureun jam genep lewat seperapat atau setengah 7 atau mun ngarasa ngeuna teruskeun datang ka jam 7 diu kurang di sisi imah kadituna sawah ngempray nu kasorot ku panon poe pamajikan mawakeun kopi jeung rokok Ji Samsu di dieu masyaallah maka sesengitan bari mencetan ka urang teh atuh tambah teu kudu neuleuh nu hejo-hejo ge geus senang tah kos kitu mah sehat seger tah kos kitu pohara jasa Gusti Allah nurunkan hujan tina hujan ngajadikeun jajadian seluruh jajadian nusok jadi jeung nu ku Allah dikersakeun kemudian tina jajadian eta dijadikeun ku Gusti Allah hejo lemok matak geunaheun kana dedeungan mata urang nukhrijum minhu habban mutarakiba jadilah tatangkalan tina cai hujan tersebut hejo gede rindang lamun buah gede mun jagong jadi gede kacang jadi gede pare jadi gede timbul tina asal cai hujan subur jadi hararejo kuari kembangan ih masyaallah nukhriju minhu ku Gusti Allah dijadikeun tina nu hejo eta sisikian anu ngentep coba ge kurang deuleu kuari kaluar gandrung ngentep sikina teh ti luhur tepikeun ka handap nang saha ngentepkeun pare urang bekah kuari eusian plet tungkul buah pare ti luhur tepi ka handap make ngentep meni ngentep itu menang saha ngentepkeun masyaallah berbagai bubuahan keluar anggur ngentep ti luhur tepi ka handap ti luhur rada gede beuki ka dieu rada leutik ka dieu rada ti kecongonat leutik menang saha ngentepkeun kos kitu ya Allah ya Rabbi maha kawasa Allah maha sampurna kekawasan Allah tina hujan ngajadikeun jajadian ya geus jadi jajadian teh keluar kembang keluar buah nang ngentep rapih luar biasa ngentepkeun ngarapikeun nang saha lamun lain nang Gusti Allah yarkabu ba'du ba'dan kasada bilil hintati wa nahwi berbagai tatangkalan anu rindang anu buah nang ngentep rapih maha kawasa Gusti Allah bahkan wa minan nakhli min talaihatin wa daniyah ina timbul tangkal korma yakni tina kembangna tina mayangna timbulkeun wa daniyah aya sintung-sintung aya tunas-tunas anu darareukeut rapi luar biasa kos kalakai urang lamun ningali tangkal korma kemudian kembangan sanggesa kembangan keluar teh eta teh kapan aya tunas-tunas di sisi-sisina mani rapi tarolah mun di urang mah caruluk oke lagi keluar buah carulukeut ngarundai ka handap eta teh kapan aya tunas-tunasan atawa kalapa keluar mancungna sanggeus keluar mancungna bekah eta meulahkeun mancungna menang saha aya waktu tertentu nang Gusti Allah coba mancung keluar pek sanggeus keluar ke belah sanggeus belah keluar eta kembang kalapa naon ngaranna kembang kalapa
mayang mah bahasa Jawa iku mah wis dan sebutaken iki mah Sunda opo iku jenengane wede kita ge orang Sunda orang weru ge weh sakalina bisa aing mah Jawa mauk aduh iku jenengane opo iku ya wes lah kembang bae lah keluar kembang nayane mayang nate tah tina kembang kalapa mapan teu langsung aya setik-setik tunas-tunasan eta teh rahasiana lamun ditanya aya naon eta make jeung aya tunas-tunasan modal kitu langgoko kitu keneh buah korma kitu keneh urang mah teu kahati atuh geus bae dientepkeun rapi teu kudu make pang-pang nu laletik kinuan teh ngaranna tunas-tunas nu laletik oh horenganan deuleu dina buahna congokna eta teh aya nu kos jaruman kabeh ge eta nu kos jarum teh horenganan eta teh ngahalangan bangsa hewan-hewan nu endek ngadahar rahasia Allah besi aya bajing besi aya segala rupa besi aya manuk dan lain sebagainya ka korma teh ka kalapa teh ka anggoko teh eta aya anu lalancipan kos kitu teh eta teh ngahalangan tina hewan-hewan rahasia tina bubuhan nang saha eta kos kitu teu kudu make satpam teu kudu make security sugan aing mah security naon serem teh horenganan lah kudu disatpawan manuk segala rupa teh daekeun ka dieu ya Allah rahasia Allah tidak tangkal korma jeung sajabana kembangna di mana keluar timbul kinuan tunas-tunas leletik seperti dahan dina kembang tersebut ya Allah rangkai-rangkaian aya tangkai-tangkaian ya Allah maha kawasa Allah kala luar beki gede anu teu mangfaat ku Gusti Allah dikaluarkeun teh diturunkeun ngagedean ngaranna jadi kapol eta ngaranan kapol saha urang mah nyahona ku ari kapol bae geus barang rada ngagedean deui geus aya jerona nu kos leho ngaranna dawegan nang saha ngaranan eta dawegan kuari jadi kalapa kolot ngaranna barang lewat ka kolotan kiring nang saha ngaranan Gusti Allah lagu padahal mah dawegan teh bahasa Inggris dawegan mah bahasa Inggris eta teh again jadi aya orang Belanda ka aya orang Inggris ka Indonesianya nah hayang kalapa nunjuk dialakeun begitu dialakeun dipapas barang dipapas diinum kunyana barang diinum nanya eta nu boga kalapa teh enak ye gen cekeun lagi cek urang mah deui kadenge kudu ngala kalapa oh ieu teh di Inggris mah dawegan padahal again urang eta sitot ngobrol nanya jeung urang etek atuh kos kitu tong sakola henteu naon henteu jadi tidak Inggris dawegan kuari ge dawegan wae nah iya geus jadi kapol kuari jadi dawegan jadi kolot kuari jadi kiring nang saha ngaranna maha kawasa Allah mata korma teh beda-beda ngaranna korma beda-beda ngaranna mun urang nyaritakeun tentang korma teh keur mejeuna leutik mah ieu ngaranna dina kitab ge geus dipuat dina kitab ge ngan urang aslina kudu nanyakeun ka urang Arab kakarak muncul ieu ngaranna ngagedean ieu ngaranna terus bareubeu ieu ngaranna begitu asak eta ngaranna diorag da gengke lamun anu kitu baseuh ieu ngaranna lamun anu kering ieu ngaranna beda-beda haju ngaran korma ge macem-macem sakumaha buah bae di urang ya aya buah kitu darmayu aya buah harum manis aya buah golek aya buah daging aya buah limus aya buah harum manis aya buah kitu anu sok dirujak teh ngaon ngaranna kaweni wah geus segala ganda rasa wah geus loba jasa teh buah teh wah wahara jasa sarua korma ge kos kitu sarua maha kawasa Allah tidak hujan timbullah aya buah korma ngaran nu beda-beda di urang aya buah darmayu aya buah harum manis aya buah wah
macem-macem. Masya Allah. Malah kuari maya buah anu amis jasa ngaleuwihan ti buah segala-gala ngaranna buah gitu nu anyar menang memproduksi Thailand teh disebut ngaranna lain buah gincu. Lain buah si mana lagi, lain buah gedong lain. Eta teh buah kongkong gitu naon. Bontong siapa. Masya Allah. Itu buah rajasa. Tapi teka beli montong hayang. Ya karim. Iyalah sahanunya Gusti Allah maha kawasa Allah. Maha sempurna kekawasaan Allah. Masya Allah. Wa jannatin jeung Gusti Allah nyeun kekebonan-kekebonan aya akhrajna bihi jannatin Allah ngaluarkeun tina hujan teh kekebonan-kekebonan yakni min anabin kebon anggur anu ngareui tangkalna jannat. Mun urang deuleu kebon anggur di Korea, luar biasa. Mun urang deuleu kebon anggur di Australia, luar biasa. Ulah ge harita deuleu di Australia mantap pi betaheun luar biasa. Pohara. Emang di mana ke Australia? Tadi ke Citra. Lantaran di Australia mah pohara jasa eta teh kebon anggur kebon anggur. Kemudian dipetik, dibawa ke kota, diproduksi jadi minuman keras. Jadi mabok anggur teh. Jadi itu kurang puas jan pabrik teh lah. Kuari maka Indonesia meuli tanah di urang sekian hektar. Nyeun nyana produksi tuh di Cangkareng deuleu pabrik bir. Di berbagai-bagai lamun nyaman dek ngaharamkeun kana pabrik kana minuman atuh geus bae pabrik da bae ulah aya izin. Abe babari ieu mah nu mabok tangkep ajo ditebus mahal nebusna. Atuh itu na bae. Hese-hese. Ya negara urang mah negara agamais. Tapi henteu kitu pan, je aya kontribusi. Mantep. Ke bupati gubernur, ayo guys, leg-leg baik guys, ya guys. Tuh, ya, iya, jannatin min a'nabin anggur. Anggur ge aya anggur nu beureum, aya anu anggur hejo, aya anggur semu hideung, aya anggur hideung. Anggur Australia nu bagus teh amis luar biasa hideung ditilu ku urang Bandung. Diplak di Bandung bibit nama asli menang ti Australia diplak wari di Bandung timbul hararideng barang di dahar hasem disebut be anggur Bandung. Masyaallah menang saya tak kawasan Allah kok bisa hasem bae taneuhna maha kawasa Allah. Melak cabe ge beda antara cabe Tangerang, cabe Serang, cabe Pandeglang beda. Dipelak deui ku ari di Tegal di ditu dipelak deui ku ari di Jawa Tengah tandingkeun jeung Tangerang cabe paling hebat sadunya cabe Tangerang lagi di Pasar Kemis lagi di Sukamantri eta geus hebat jasa bae geus tah sadunya bae geus hebat istimewa tah mah cabe teh sebab cabe Sukamantri mah tuh dipelak nu dipelak di itu didayat di kitu gelam terus kabelah di ke Cilongok lamun datang cabe eta kaditu ka Jakarta nu sejen titah mundur ada panglima cabe masuk hebat jasad itu boleh tanding coba kita tanyakeun coba ka induk kaditu Jakarta cabe Pasar Kemis nomor 1 di dunia nu ngahebatkeun aing we geus nu ngahebatkeun lah. Lantaran cabai Cilongok mah cabai Pasar Kemis nu aya di Gelaman nu aya di Pasar Kemis beda rasana teh eta mah cabai ngeunaheun jasa ngeunah jasa teh mah cabai teh tanyakeun ka santri-santri Cilongok nu kazamanan zaman cabai tanyakeun ge tanyakeun zaman abah kula lamun di dieu keur mujulna ceuyak cabai nu bagus tadi surtil nu kelas KW 1 KW 2 KW 3 nu akhirna dibikeun ka santri. Masalah artinya dibikin ke santri kumaha santri indahoy
emang gua gitu santri ya masak luhurna ditendenan cabe ajo nyenang nyambel cabe ajo nyayur cabe eta lamun teu ngeunah moal kos kitu tanyakeun ge santri baheula daharnya na coel cabe sambelna sambal cabe atuh lalabna lalab cabe eta ku hebat jasa cabe ya Allah nya hebat nya deui tapi bener eta kos kitu teh bener lain alagaan dia tanyakeun ge ka santri baheula nu mantak nyana sakali dahar 2 kali dahar 3 kali dahar geus embung kunaon ngisingna hese sakjana panas aduh eta lalakon santri baheula masyaallah pohara jasa indah jasa ngeunah jasa geus pokona mah eta lamun musim cabe musim kacang sarua musim kacang teh kawe hiji kawe 2 kawe 3 dijual teh nah anu kences teh naon ngaranna naon ngaranna dibikeun jual loba jasa pan masyarakat kabeh boga ka santrikeun santri kabeh boh ngulub kacang dahar kacang coel kacang atuh segala rupa kacang sapoe 2 poe ngising geus sekuat datang ke tempat ngising di jalan kene ser parah jasa eta santri parah jasa santri mantak milik santri mah kos kitu mun loba teu katahan mun eueuh ganggarateun emang tiba heula nya mah kos kitu datang ka kuari kitu bae nang saha eta nang Gusti Allah jannatin min anabin anggur-anggur wa zaitun jeung tangkal zaitun warumman jeung tangkal anggur wah berbagai-bagai ieu mah Al-Qur'an ngajelaskeun sakitu teu kudu dijelaskeun kabeh cek Gusti Allah lantaran sok geura kuari nu aya di kebon diurang dangdeur aya di kebon bisa kurang ditambahan warumana wadang dera ya dangder didinya ya jagong di aya di kebon-kebon bae maksudna jannatin teh kebon-kebon aya sok aya di kebon kacang panjang kacang tanah jagung wah berbagai-bagai eta nu carita di pasar Kemis bae kuari indit kasepatan kabelah ditu nah di sisi-sisina aya kucai nu bakal ngabaukeun kana kelek teh aduh macem-macem aya lobak sabangsa temah kadinya bangsa berbauan bae ieu kucai aya lobak baheula makan daerah sepatan hungkul kebelah ditu ka Pakoh Haji palawija kangkung teh genjer teh rapi di ditu can kaserang ku urang Cirebon maka dieu barang kaserang ku urang Cirebon lain di sepatan bae nya mah kuari tuh dietek ge bisa meula kangkung dicayur bisa meula kangkung kumaha nyana bae diurus kunyana dengan berbagai otak akal jeung ilmu na kita menang saha eta iyalah menang Gusti Allah wa jannatin min a'nabi wa zaitun wa rumman dan lain-lain sebagainya wa jagonga wa dangdeura wa kacang panjanga wa naon deui geus kadinya mah wa DLL waduh Gusti Allah maha kawasalam mustabihan wa ghaira mutasyabih bari ejeng sarupa daunna tapi teu sarupa buahna ya Allah urang mun urang ningali tangkal zaitun akurkeun ejeng tangkal dalima tangkalna akur daun lagi akur laletik tapi timbul buah nama beda mustabihan akur sarupa dauna wa ghairu mutasyabih ta akur buahna Masya Allah timbul buah zaitun macel tapi buah dalima mah gelede kekawasaan Allah aya nu akur tangkalna teu akur buahna aya nu akur buahna teu akur rasana ya Allah ya Rabbi aya anu teu akur buahna tapi akur rasana Gusti Allah nu agung teliti sebelum membeli bakal katinggali kurang ke maha kawasaan Allah
aya anu akur tangkal teu akur buah aya nu akur buah teu akur rasa aya nu teu akur rasana akur buahna maha kawasa Gusti Allah lamun urang ningali aya buah oyong buah oyong belah dieuna deui aya anu kitu melak nu panjang teh teh nu kos orai naon ngaranna aku masih abaya tuh aya deui anu sok ditalian di dieuna abe panjang beureunan gitu tah. Nah, sok ditalian tungtungna abe panjang gitu. Meureun bobogaan urang ge mun yang panjang mah talian. Aduh, macam-macam ya. Gusti Allah lagung mustabiha wa ghairu mutasyabih. Ya Allah ya Rabbi, maha kawasa Allah. Maha kawasa Allah. Numantak ujung-ujungna unzuru ila samarihi del ku anjeun wahai manusia nu keur dihitoban zaman Kangjeng Nabi di hareupeun Kangjeng Nabi zaman sahabat di hareupeun sahabat zaman tabiin di hareupeun tabiin nu ngadengekeun ayat ieu zaman urang ku ari di hareupeun kula berarti unzuru hei manusia-manusia dele ku saraya kabehan ya muhatabin tapi deleuna lain ku mata ieu di dele ku mata ieu mangan sakadar sakitu doang tapi nazro itibarin deleuna maka pangdele itibar yakni pangdele itibar mah ieu melalui pikiran melalui akal melalui pikiran jeung tekan perakalan urang deuleu kuari make mata hati basiroh ngaranna ai di deuleu nangan sakadar make nu ieu doang mah urang neuleu tangkal kacang geus di deuleu gede tuh kuari geus kembangan kadeuleungan ku ieu doang kuari geus buahan tuh tereh di ala kadeuleu kuari geus rada siap di ala geus siapan di imah urang nyambal. Emang kurang gitu, tuh kacang panjang, wah pasti amis jasa. Lamun neuleuna make ieu doang, kasambel datang. Kasambel doang datang. Urang ka kebon deui kuari mah deh, kuari tangkal jagong, geus gede-gede kuari kembangan teh, kuari aya timbul tah geus aya solengan. Kurang dicoba ku petani teh di delecan di ala ngan disoekeun doang saeutik teh eueuh geus pepek caknya teh ieu mah teu okos untun nini di ala kunyana disoekeun pepek tuh jangan cak pepek tungtungna cak petani teh saminggu deui mah ieu teh pepek datang ka dieu tah geus siap-siap bae datang ka waktuna dipanen ngahurungkeun sana ngurup mun neuleuna make eta datang ka beuteung doang beres di dahar datang ka beuteung isuk-isuk porocot jumbo nu menang cek jumbo mantep jasa ieu mah rasana rasa kacang cek ngana teh didoakeun ku jumbo mun neuleuh make ieu datang ka dinya doang tapi neuleuna unzuru nazra i'tibari dele ku anjeun make pangdeule itibar make pangdeule itibar teh make pemikiran jeung pertimbangan akal dele ila samarihi kana buahna iza asmara di mana-mana buahan dele awwala ma yabdu mimiti keluar kaifa huwa kumaha sih bisa kos kitu pikir supaya mengarah kana ka maha kawasan Allah wayani datang ke asak pikir supaya nyaho kana ka maha kawasan Allah kaifa yaudu kumaha sih bisa babalik deuna urang kuari neuleuh buah atau neuleuh cabe jadi kembangan mencenges ngaranna kuari timbul cabe hejo di deuleu kurang geus ngitung bae kapan mun neuleuhna make ieu mah ieu patani teh mangkaning ieu teh aya 1000 baris
sabar saya 1000 jadi 1000 kali 1000 waduh nyana teh geus kabayang mio hiji geus kitu bae tah sebab neuleuna make ieu tapi kuari mah make itibar maha kawasa Gusti Allah tina cai hujan ngajadikeun tangkal cabe jadi subur kemudian kuari jadi kembangan kuari jadi buahan tina buahna anu mimiti leutik kemudian jadi gede jadi kolot tina hejo anu pohara kemudian semur rada hideung kuari kasorot ku panon poe nungguan dek dipanen supaya rada beureum kuari menang 2 poe beureum pisan pikir ku otak tina hejo semu hideung hejo ka mana barang geus semu hideung kuari teh rada bareubeut eta nu semu hideung ka mana barang geus bareubeut kuari beureum eta hejo bareubeut hideung eta ka mana kuari nu aya beureum pikir ku urang Gusti Allah Maha Kawasa ngaleungitkeun hejo jadi beureum Maha Kawasa Gusti Allah kamari mah eta teh budak keur can dikawin ku aing mah parawan keneh barang kuari dikawin ku aing leungit ka parawanana Maha Kawasa Allah ka mana eta parawana leungit sia mah kadinya bae tolol eta ge sarua Maha Kawasa Allah eta hayang balik deui jadi parawan engke di sorga kuari mah moal bisa kajenteng di kaput ge endahan mangpet kajen hukuman moal bisa leungit eta Maha Kawasa Allah ya Allah ya Rabbi hejona leungit jadi koneng-konengna leungit jadi beureum nu ngaleungitkeunna saha Maha Kawasa Allah Maha Kawasa Allah hese kurang tah lamun urang ngaji makulat bakal kapanggih ke innal makulati ladaihim tusaru fil asyi wa hiya aradun wa jawaru lantaran eta mah sifat nempel dina zat nah ieu teh sifat teh bakal na intikal bakal na tagayyur tah eta perubahan dina hiji zat tina hejo kana hideung tina kana beureum deui tah eta sifat-sifat tokos kitu naon ngaranna ngaji makulat jangan mantapkeun tauhid urang ka Gusti Allah lantaran seluruh makulat maujudat mungkirat ngarana lain Allah innal makulati ladaihim tusar bisi aya nu ngajirim di hareupeun urang Junid maneh geus ibadah bae asana mun dihitung-hitung geus aya 30 tahun berang puasa peuting tahajud disertai ku zikir jeung maca Quran maneh geus cicing di gunung bae hayang deket ka aing yeuh aing teh kuari nyaba ka maneh aing teh pangeran bu nyaba pangeran tas di mana meureun teh pangeran nyaba ka dinya mampir heula sakedeung meureun ditanya pan ku Junet naik naon pangeran naik mio besi aya tadi lain pangeran nu ngaran kadenge sorana berarti eta lain pangeran nu kadele jirimna lain pangeran cenah ieu cahaya 1.000.000 kali cahaya lain pangeran maujudat mungkinat kama lain maujud anu wajib kok bisa kos kitu Allah mah mukhalafah lil hawadis besi aya gertek-gertek Allah mah kos kitu bentukna setan besi aya gerentas-gerentas kos kitu cahaya Allah setan besi aya anu ngabisikan ta ieu mah Gusti Allah jurig sia lain makulat tama innal makulati ladaihim tusaru fil asyi wa hiya aradun wa jauharu ngan sakadar dua mun teu arad johar engke kadituna johar teh aya johar pirid aya johar murakab wah panjang caritana asana kolot mun ngaji kadinya kaburu modar puyeng teh ngaji kitu mah tah eta jang nguatan tauhid teh kos kitu ngadak lamun jelema nu geus kaji tauhid mantap keur zikir aya kerenek-kerenek dina hate aing Allah datang curiga si urang keur zikir aya cahaya aing Allah ya bolon sia ya Allah ngajirim bisi aya sora tah nu mantap lamun anu tapa teu kurang ilmu tapa dihandapeun tangkal caringin kan serem tanggal caringin entak ulah coba-coba dihandapeun tangkal beringin serem loba kiai anu dileg-leg ku caringin ada serem teh tapa di dinya teh pentingna datang iya aki datang di Gunung Kencana ka dieu ngadeng aya anak king di dieu keur tapa
hayang naon hidup teh tapa di dieu teh keris tuh cokot di handapeun batu milik anjeun teh ya aki mangan sakadar ngabejan rek balik deui ka Gunung Kencana datangnya na ka handapeun batu je dia teh orai cokot ulai orai aja ya oh asana dicokot ngegel ya ipan petunjuk apa lain ya koski asana imannya oretan deh wah terberes sih betul mualah batalnya net cokot pae hirup cokot tak eta wae dijuri nu datang teh lain pangeran lain pangeran kudu kos kitu eta cara Kangjeng Nabi Musa di Gunung Tursina teu nganyatakeun nyana neuleuh pangeran ngan mukalamah jeung Gusti teu bisa nyaritakeun nyana ge engke bae cenah di akhirat falamma tajalla qarra saiko wah atuh Kangjeng Nabi Musa ge barang tajalli Gusti Allah di anjeunna harita di Gunung Tursina ngajungkel kapaehan Kangjeng Nabi Musa gede Kangjeng Nabi Musa kapaehan langsung hudah cek Gusti Allah wa matilka biyaminika ya Musa naon wae di leungeun anjeun ya Musa pertanyaan ngan sakitu dah jawab ku Kangjeng Nabi Musa hiya asaya tawakkau biha wa ahutsu bihal al-ghanami cek Gusti Allah panjang amat ngajawabna ieu nanya ge naon udah leungeun anjeun kok panjang amat ku ngeunah-ngeunahna ngomong jeung Gusti abdi jadi panjang carita nikmat ngobrol jeung Allah teh sehingga ditanya satu pertanyaan gua jawablah terus bae kos urang ditanya ku bebene kakak jalan mana tadina menuk jalan haro paju jalan tukang aya sumur di dinya teh atuh ngagilek deui ka belah dieu belah dieu aya pagar aja mah ka hareup deui bae alhamdulillah salamet bae panjang amat si budak kunaon eta nikmat lazat ngomong neuleuh bibir teh wadah masyaallah sia manggeus ka dinya bae tah coba dele buahna di mana buahan kumaha kejadian kos seperti eta geus aya jadi eueuh letik jadi gede ketika ngora teu meunang dijual make aturan-aturan tertentu sebelum gudu-gudu wisolah teh teu meunang dijual rambutan teh teu meunang diborongkeun ketika encan budu wisolah mah mangkaning urang curug ka ditu makon kusok ngaborong-borongkeun rambutan memeh asak nah iya cilaka atau buah atau ka nangka masih keneh nangka teh kitu encan jadi nangka naon tangarana nah eta teh geus diborongkeun teh tah haju diantep bae di dinya tarima can budu wisolah jauh kakarake kala luar dong geus diborongkeun teu beunang teh kos kitu teh lamun dek dijual ngora-ngora tebang ala rambutan ngora keneh geus diborongkeun gas cokot geus begitu beuki los dulu kitu atuh ieu mah lain eta kan boga aturan-aturan tersendiri nilah makin nazru i'tibarin jangwatan keyakinan urang sehingga blak maha kawasa Gusti Allah subhanahu wa ta'ala inna fi dzalikum laayatil liqaumin yu'minun saenyana eta kabeh nu dicaritakeun teh merupakan supaya merupakan kitu naon ngaranna sebagai ayat-ayat sebagai dalil-dalil kana qudratihi kawasa Gusti ka maha kawasana Gusti Allah subhanahu wa ta'ala berarti nimbulkeun tina cai jadi tangkal sehingga buahan sanggeusna buahan bakal garing ke hujan deui jadi deui engke buahan deui ke diala ke garing deui ke buahan eta teh nandakeun Allah maha kawasa kuari ngayakeun urang engke paeh engke dihudangkeun deui tah supaya sadar-sadarna kuari urang teh eueuh ka aya sanggeus saya kuari urang teh dihirupan ku Gusti Allah
diatur ku Gusti Allah sanggeus sangke datang ka waktuna urang paeh ke kabeh para raeh engke bakal nate ya jadilah kiamat sanggeus kiamat bakal urang digiring dibaas dihudangkeun deui maha kawasa Allah deuleuh tatangkalan tina hiji cai tina cai nyebrot jadi buahan garing jadi deui atuh manusia ge kitu bae kitulah inna fi dzalikum kabeh eta teh laayatin merupakan suatu ayat dalil tapi dalil sote liqaumi yu'minun pikeun kaum anu iman urang mah geus iman ka Gusti Allah ketika dibere penjelasan kos kitu teh oh jaheuh Allah maha kawasa ngajadikeun hiji tangkal engke paeh engke jadi deui atuh urang ge sarua bae ku hari hirup engke paeh engke bakal timbul deui maha kawasa Allah emang urang mah geus iman sampaikeun coba ka Kristen sampaikeun coba ka Katolik sampaikeun coba ka Protestan sampaikeun coba ka Yahudi sampaikeun coba ka Buddha sampaikeun jeuh ke berbagai agama-agama kafir coba narima tantenya na urang mah geus tarima alhamdulillahirabbil berarti kuncina tina iman melalui iman orang bakal ngeunaheun ngadenge urayan-urayan ka maha kawasaan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan orang kabehan ditebelkeun iman dikuatkan iman ditetapkan Islam dikuatkan Islam sehingga orang menang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat orang babarengan jeung Kangjeng Nabi orang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam shawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa qala sabsair dan wajah sebab berang-berang kangan doanya sejarah fuma mara kari-kari marenta so Ki Ubaidullah Ibnu Ziyad ang putaran ng Ziyad min farihi saking muterkan Sayyidina Husain dirasi kalawan sirah kalawan muterkan min farihi saking muterkan anak Ubaidullah bin Ziyad gitu dirasi kalawan sirah Sayyidina Husain ada yang coba malah-malah dan jagakan ya gitu malah-malah yun coba malah-malah dan jenengaken ya Husain atau ya Rasul birihing dalam angin patamahu maka nyari kanan ya Ubaidullah maka nyari kanan ya gitu patamahu maka nyari kanan ya Ubaidullah aksarun nasi ing Ubaidullah maka nyari kanan ing Ubaidullah sabab aksarun nasi lo aga-aga manusia faqama rajulun maka ngada sabab wong lanang yuqalu lahu Tariqun al-Mubarak kandanaranan lahu kadaraja sabab tarikan putar rangki mubarak bal wal masyumul mal'unul mazmum balik tawi iya Ubaidullah iku al-masyumu kang den alakeun al-malun kang den laknat al-mazmum kang den cacat fawarahu maka muterakeun ya Ubaidullah ing kitu fawarahu maka muterakeun ya Tariq ing Ubaidullah wa nasabahu lan jenengakeun ya Tariq kitu ing Rasul bibabi waladi Ubaidillah bin Ziyad lawan lawang walad Ubaidillah bin Ziyad wa nadalan nyeluk ya Tariq bin asing dalam manusia sumajamahum gari-gari karumpul wa majamahum gari-gari ngumpulkeun ya Tariq itu hum ing nas bil masjidil jami' dalam masjid jami' wa khataba bi khutbatan la yahilu lil muslimin zikruha lan mituturan ya Tariq bihim kalawan nas ing khutbah dan orang yang halal kadang kang masih apa zikruha nutara khutbah sumada'a gari-gari nyeluk ya Tariq bi Ziyad bin Jarril al-Jubi kalawan ki Ziyad kang butang ki Jari al-Jubi pasallama ilaihi maka masakan ya Tariq ilaihi maring Ziyad rasal Husain ing Husain uru saya ikhwani wa saya ikhwatuhu lan birang-birang sira birang-birang dur Husain wa panilan birang anak Husain wa labaitulan ahli umah Husain wa sabaran birang sahabat Husain wa da'a
Sanggeusna Sayyidina Husain dibunuh kamari geus dicaritakeun sababaraha versi di dieu ahlus syair ahli sejarah menyatakan bahwa akhirna Ubaidullah bin Ziyad marentahkeun supaya huluna ieu diputer-puterkeun. Masya Allah. Hatta yunsaba perih sehingga dijadikan dijedengkeun di luhur supaya kanyahoan katebak angin diputerkeun melalui angin abeh kanyahoan ku jelema ku benci-bencina ka Sayyidah Husain. Tiba heula seperti kos kitulah keayaan manusia ku Allah geus diatur. Yang memperkuat keimanan manusia. Akhirna nyegah kaki Ubaidullah seseueurna manusia ngalarang seperti eta tidinya nangtung seorang pemuda nu ngaranna Tariq Ibnul Mubarak. Ciki Tariq pendapat Ubaidullah sangat kejam, tidak manusiawi, al-mas'um, al-mal'un, al-mazmum. Menggorengna manusia terlaknat dan tercela. Ulah dilaksanakan. Tariq langsung tampil malah manehanana anu langsung nyekel ka Ubaidullah. Ubaidullah na nukunyana dibabet-babetkeun, diputar-putarkeun. Terjadi luar biasa saat Karbala harita, di Karbala harita. Kemudian itu ayeuna mah Tariq langsung nyokot sirah Sayyidina Husain ditundun ku ayeuna di waladi Ubaidillah bin Ziyad di bab walad Ubaidillah di bab teh di lawang. Kemudian anjeunna ngaopenbarkeun nyeluk ke seluruh manusia. Coba seluruh manusia kumpul di dia ya di Masjidil Jami. Masjid Jami teh lawang-lawangna kan aya ngaranan kos di Madinah bab Jibril, bab Nisa, tihang-tihang di Raudhah hiji-hijina tihang eta kan aya ngaranan. Tah ieu ge sarua saat eta ngaran salah satu lawang adalah bab Walidi Ubaidillah. Melalui lewat etalah langsung dibawa sirahna, kemudian manusia titah karumpul aju ki Tariq Ibnul Mubarak khutbah. Cuman khutbah ieu teu halal dicaritakeun ulah sebab ieu khutbah dahsyat jasa untuk meredam muslimin muslimat selanjutnya di dunia. Sepakat seluruh ulama khutbah ieu teu meunang dicaritakeun. Sebab ieu khutbah luar biasa memicu peperangan anu dahsyat ka ditu untuk membalas kematian Sayyidina Husain. Lamun tadi perang Sayyidina Husain mah ijtihad. Tapi lamun selanjutnya mah bakal timbul tina nafsu bakalna. Mentak diredam. Teu meunang tek-tek khutbah ki Tariq Ibnul Mubarak saat eta di Masjid Karbala diredam ku ulama, teu meunang dikaluarkeun. Tekna aya teu meunang diberitakeun. Ulah hayang nyaho. Teu meunang hayang nyaho. Aya ge di kitab-kitab sejarah begitu dibuka, wah, ieu mah khutbah pohara jasa. Bakal moal eureun-eureun lamun urang nuturkeun khutbah eta kana peperangan anu dahsyat. Mentak diredam. Teu meunang, tama. Hanya orang-orang tertentu lah anu nyaho. Tidinya geus beres baca khutbah, sumada'a bi Ziyad Ibn Khar al-Jufi. Manehanana manggil Ziyad. Kemudian dipasrahkeun ieu sirahna Sayyidina Husain, sirah Sayyidina Husain, sirah dulur-dulurna, sirah anak-anakna jeung ahli bait jumlah 70 kabeh jeung sahabat-sahabatna. Nah ieu dipasrahkeun. Sirah hungkul dipasrahkeun sirah. Masya Allah 70 sirah. Ya Allah ya Rabbi. Nah di dia wada'a bi Ali bin Husain
tersisa anak Sayyidina Husain ngaranna Ali nu teu ilu perang. Wallahu a'lam.